Lawan Din. Aduh. Kunaon eta? Atuh dia jeung ngomong-ngomong bae. Anu ka mana jeung gegereun kitu? Aing buka janji. Aing keburangan aing. Janji naon dieu? Janji eta mendetan da janji naon deui dia mah dong pamajikan aing sugan. deui dia curigaan bae ka aing dia mah. Sugan boga janji jeung Bikang. Lain lah dia mah sekongkol dong jeung pamajikan aing tah. Ya aing mah janji jeung ka haji kita mendetan cai sore makan lauk. Sugan urang mah janji deuk mere duit. Aing janji ya. Aing kira beres nya ayo dia. Mendetan naon jeung Din? Hah? Mendetan dong kumaha jeung? Mendetan tinggal lutut doang jadi urut kebon ku aing nya. Heeh. Urut kebon ya. Urut kebon teh nya. Dijual? Jual dia boga batur. Oh. Urut kebon teh kieu ku aing. Arek di parean heulan. Oh di parean heula. Di kebonan bagus ya. Tuh. Oh gitu. Asli maleset Din. Oh kena paculna urang mah. Ya. Oh dong kieu Din. Oh ya, itu poin banyak ya sini tuh. Kebiasaan si Udin kieu lah. Dia mah Din ngegelan jambu teu beak kieu lah. Aing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Bisaan ya. Aing janji pan aing kita. Menang ngajaran sadin. Si abad di tanah lulus punya. Eta mah maculna bae leuleus. Mantap ya. Doang nu puasa bae. Sorangan Din leuleus. Puasa lah dia. Wih, Ngajejakna dong kumaha Din? ieu tah. Sorangan dong nu hewa ngajejakna tah mah. Pang padat. Pang padat. Heeh. Pangeuliangan ya. Liang naon jeung? Yang keuyeub. Oh, liang keuyeub aing. Oh, aing mah Belum beureungan. puasa ieu mah Din dia. Aing mah beureunya anu rada pikiranna kotornya. Lain dia nya. Liang keuyeub. Liang keuyeub orang ge Ieu lobakeun eta. Engke. Aing capek. Besok kira kana naon dia. Ulah puasa. Anjing sorangan mah. Ya oh. Mah. Pan geus penting utara weh Din. Iya aing serak suara aing di. Oh, serak. Dia sih ditahan aing ngegorowokan. Aing nurut bae nya. Ulah. Aing supaya geus ngeunaheun ieu janji jeung ka haji mah nya. Ditah mendetan ieu tinggal ngalaukan bekenanya. Heeh, ari ka haji na mana ieu? Kajina di mah kene biasa keur ngopi. Mana mau ngopi bae ieu tapi masalah ieu mah. Maksudna keur beuting ngopina poho aing. Beuting. Ka haji mah atur rajin ibadahna mena mah. Mena geus ieu kumanya. Geus Iya anjing eta sukuna goreng amat. Dia kumaha deui jeung. Atuh dia bagusan gagang pacul di suku mah. Tah hijikeun yang sorangan. Tuh lah. Atuh bagusan suku aing dia, bagusan suku aing dia. Bagusan suku aing dia. Oh, aing juga suku aing dia. Oh, dia. Oi. Wah.